Dong. Dijinjing tadi bawa. Dijinjing tadi bawah. Naonnya aing sadarakan aing. Dipake heuras, teu dipake leuleus. Tah anyar deui eta mah anyar eta mah tah. Anyar eta mah. Asupkeun heuras, dikeluarkeun heuras. Apa sebetulnya di bulu cunan, dibawa ka nu poek, pas dibawa di ka nu caang, melenung. Modo. Nah sia mau sok melenung gitu. Sapna Polo meureun. lain. Naon? Anjing tanpa beban kieu seri. Naon tetangga imah anjing murung deui. Ngopi lah. Tetangga imah geus kabagug deui. Mun tatarucingan kejawaban mah ramai meureun. Oh, ai minang-minang teh mah bodoh. Ting da. Aing biasana mah tatarucingan mah sok tolong ada jadi lieur. Siap pikiran atuh. Eta teh kieu dinu goib anu ngaharewos teh mun ka domba teh. Naon? Pan ngompol, Heeh. kabeh gede. Heeh. Eta anu nanya na gaib. Sareng enak moal. Ai tidak. Domba ke kiih ningali ningali kuda ke ieu naon teh ke kiih si domba teh ngabrik gede teh ih gede aing ke kuda teh cuek aja cuek we aja Aing jadi ngebling poe kepentingannya naon. Ini bisa ge lomba. Leutik. Anjing nanya tok aing ka itu won tuh. Ada boleh sararea ge. Letik, bodas ngabelesat. Tapi ngebelesat. kemeh goblok numpak kapal terbang sia Remeh napal. Dong. Dijinjing tadi bawa. Dijinjing tadi bawah. Naonnya? Aing sadarakan aing. naon satu jeung lieu Pan geus teh kamari masa di panggibolan. naon Ai poho. Dijinjing tadi bawa. Naon? Oh, iya, tahun handal pantau. ini handle pantau goblok Naon? nyata tulus atuh meukeun sia teh dijingjing tadi Ah, goblok ini mah salah wae aing. tapi lamun maneh ngajawab teu tulus cenah wa heuh panto meukeun cek aing teh jawabanna Lamun tarusingan ketebak mah rame mah nya. moal Karain aing cerdas tuh. Ah, lamun tarusingan teh kajawab mah rame. semodel dipake heuras teu dipake leuleus gitu Naon? apa negatif Tuh, Naon? gitu sih teh dipake lulus, dipake heuras teu dipake leuleus sok negatif meukeun dipake Heuras, heuras teu dipake leuleus. nah juga nu bingung ya teh orang si nah nanyakeun deui ka uing pan tarusingan. kapan kacepel goblok meukeun Pak berarti disebut eta bi teh. Kan lamun urang kajawab moal seri. oh juga ai diasupkeun heuras dia kaluarkeun heuras ya naon sok Tah anyar deui eta mah anyar eta mah tah. Anyar eta mah. Asupkeun heuras, dikeluarkeun heuras. sok naon Anyar eta mah tah. Asupkeun heuras, Keluarkeun heuras. heuras. Nya suku we make sepatu debri we. ya jeung suku mah sepatu debri goblok Aing geus yang ada tiwu atau meukeun sia teh sok ngagayem tiwu maneh diasupkeun heuras dikaluarkeun anggeuk heuras meukeun geus disesep caina mah Lamun ieu naon ditaranjangan terus dibawa ka nu poek, pas dibawa di ka nu beunta, ka nu caang melendung. leho. Goblok. Naon? Apa sebetulnya di bulu cunan, dibawa ka nu poek, pas dibawa di ka nu caang
melenung. Waduh. Nah siya mau sok melenung itu. Sapna Polo mana? lain. Naon? Kalau bawa permen karet buka tangkang ame poe. Melendungkeun gitu. Capek melendung. Nah, tukang musik teu maju-majunya. Maju 3 jalur. Asa mah seperti yang dijawab atuh. Mun kajawab mah anjing mah rame. Teu nasa bagi melong na ka aing. Coba mun melong na ka nu lain goblok. Anjing tanpa beban kieu cari. Nyaut datang ke imah anjing murung deui. Ngopi lah. Datang ke imah geus ngabagug deui. Ayo Naon? hah Doma Cingkrud. sebagai suku Tilu. 4 8 12 anjing. hafalan kan nyata mah doma ucing ke kau udah ai kuda jeung doma jangkorang mana sih teh Jangkorang doma. jangkorang doma goblok Nah, kuda jeung doma jangkorang mana Ya jang korang mah jang lauk. jang lauk kayak jangkorang mah doma Jeung kuda. jeung kuda Jangkorang mana? heeh Jang korang mah jang lauk. lauk Lamun jang kuda mah mau labus. Oh, anjing. Kok belau ai dieu wae maneh atuh ini kau teu kajawab nu kitu ge mun tatarcingan kejawaban mah rame meureun. Oh, ai minang-minang teh mah bodoh. Ting da. Aing biasana mah tatarcingan mah sok tolong ada jadi lieur. semodel dicagap aya dilieu eueuh teh ya apa napal meureun nu kitu mah Kecuali anjing dedeuleuh we da eueuh. Ngacang aya ngacang. naon sababna sia lamun doma kiih sok gigibrig lamun kuda kiih sok angkut-angkutan sok angkut-angkutan jeung huluna Gituan. heeh sok naon sababna sih Anjing mun nerak teh berpesan teh mah anjing. lain ini Siap pikiran atuh. Eta teh kieu dinu goib anu ngaharewo teh mun ka domba teh. Naon? Pan ngompol, Heeh. ngebeli gede. Heeh. Eta anu nanya na gaib. Sareng enak moal. Ai tidak. sabab eta teh naon doma teu kiih ningali ningali kuda ke ieu naon teh ke kiih si doma teh ngabigi gideg teh ih gede aing teh kuda teh cuek aja cuek we aja Aing jadi ngebleng poe kepentingannya nah. Dia bisa ge loba. apa dipoekeun ku aing goblok aya hileun oge teh apa sia Biasanya gitu dokter tertingan. Cuma jadi gara-gara bleng we mulut. Otakna penuh ting memorina. sok deui naon Geus kehabisan kasih pipisah. dia mah paling bingung buat mun apal kene suku mana mun lempang diheulakeun gitu kan Tukang heula. hah Tukang heula. apal pan bejaan Anjing. Iya mau digede. Ai teh loba tertingan. Yeuh, kieu. Nya ukuran tanah teh leutik. Anjing nanya tok aing ka itu won tuh. Soalnya ada orang sararea ge kene. Ukuran tanah leutik nya. Ai patokna 2. Ukuran tanah leutik. Ai tanah mah leutik, Heeh. ukuran mah tapi patokna 2. Makam anjing itu. Aida. Manis teh kayak tahu hiji. Terus hah Eta beda nu bieu ge can bener. Wancan. Nu bieu. mana? Eta mah leutik. Makam sih deh. Lain. Naon? WC goblok. Anjing itu. Ukuranana leutik ke. Ampan tanah susah gitu. Ukuran ai asalna tina batu teh nyen imah dan teu meureun. Leletan kebon.
Jadi ngopi heula ieu mah. Budak leutik mamai pojit orok. Ada ngama ieu na sekali arina. Naon gitu. Jarum. Naon kawan? Jarum. Jarum. Kekuatan goblok budak leutik ngomong pujit. Ieu teh. Aya hayang ngintip nongeng ka langit naon? Ya. Naon pertanyaan hayam rentit. Nongeng ka langit. Nya heueuh situ Heuh naon goblok? ganas. Ganas nya centil goblok etana atuh kan. Nya hayamna centil meukeun jong tungang tongel ka langit meukeun sia teh. Coba. Naon sababna hayam bisa munuk gitu. Ini di hati hayam kita hayam bisa mundur. Heeh naon sababna? Sabab itu bisa mundur. Hah? Heeh naon sababna? Itu mah kesepion. Itu mah kesepion. Aing Saya nabrak. kadang-kadang blank. Mangga kata spion bahwa matak bisa munuk sote. Naon sababna hayam bisa teu bisa munuk? Dibalikeun sok. Naon sababna? Hah? Tawa anjing. Naon? Nya aya temok goblok tukangna da teu bisa munuk teh pan meukeun kahalangan ku temok. Aduh. Tadinya Bagas bingung anjing hidup teh. Bisa seuri aing aya si coding dia aduh. Iya di pasar Lembang ya, aya kejadian aneh teman. Awet we. Dagang tempe. Kacangna kakeureut. Heeh tukang tempe kacangna kakeureut sia teh kawan. Naon jeung seuri bener tukang tempe kacangna kakeureut. ada mun tadi kereta nambah teuing meureun.